Jadi aya donul mukalaf, aya nafsul amri. Dina ibadah. Lamun dina ibadah mahdomah kudu donul abdi. Teu kudu nafsul muka nate, teu kudu aya nafsul amri. Contoh nu bieu. Geus hati-hati. Mata yang dikedepankan adalah donul mukalaf. Don ieu teh eueuh najis. Mata salat teh kudu yakin sah. Aing teh asa aya najisan di tempuan kieu. Maka kaca pembesar. Tata kudu kitu. Donul mukalaf. Beda jeung akad-akadan. Ai akad jual beli mah nya donul mukalaf nya nafsu amri. Jadi lamun urang geus don eueuh najisan padahal aya najisan ngan teu nyaho pan donul mukalaf sah salatna nyari di bejaana pan nyaho maksudna. Nya hade eta. Nya di bejaan. Nah lamun teu di bejaan sanajan najis sungkua da teu nyaho. Contoh kieu. Urang kiih bari nangtung pasti sok aya nu ngecret saeutik mah nya. Hah? Ngan teu katingali. Donol mukalaf we. Lamun teu katingali mah sanajan aya kabua cai kiih ka dia ge kata. Donol mukalaf we. Oh wah yakin da teu katingali sanajan buktina loba cai kiihan. Da teu katingali sah we salatna eta ngaran donul. Jadi teu kudu nafsu ditingali kaca pembesar ieu. Jadi dina ibadah mah cukup ku donul mukalaf teu kudu nafsul amri. Nafsul amri teh bener dina buktina gitu. Mamang mana? Hah? Tah, ieu mah lain jual sudurina. Bab fikih mah kudu dianggeuskeun bab fikih mah. Kumaha maksudna mangmangna? Ah, ya ngaji usul fikih. Aya istishabul hal. Jadi ketika mangmang, moal mangmang deui. Da mangmang eta mah ku sabab teu nyaho. Aya dina fikih istishabul hal. Jadi mangmang ke mah. Istishabul hal itu adalah kembali kepada hukum asal. Kayak orang teh ieu teh salat teh sah atawa henteu. Da asalna ge sah. Da eueuh naon perkara anu najis nu katingali. Oh berarti sah. Contoh, urang teh wudu teh batal henteu nya euy. Da geus wudu da geus lila. Da asalna ge boga wudu. Sanajan buktina batal. Mantak donul mukalaf teh. Jadi teu kudu mangmang da asalna ge boga wudu. Tong mangmang istishabul hal. Kembali kepada hukum. Ngan lamun kieu mah ngong adan lohor. Keke urang teh asa boga wudu atawa henteu. Da asalna ge teu boga wudu. Jadi tong mangmang wudu we. Da teu dimangmangkeun ge boga wudu jeung henteu. Jadi ngaranna istishabul hal. Keur salat keke ieu teh batal henteu nya. Mangmang da asalna ge teu batal. Berarti jawab teu batal. Jadi kembali kepada hukum asal. Lompang ti dieu ka ditu mah gasur kana taneuh. Ngagasur kana taneuh. Pas di masjid, nah sarung teh loba taneuhan ieu teh nya. Ah balik deh, teu kudu balik di ka imah. Salagi teu katingali tai kotok, tai anjing dan sebagainya, da taneuh mah asalna suci. Ngaranna istishabul. Jadi teu kudu mangmang gitu. Jadi aya dalil istishabul hal, kembali kepada hukum asal.
Tapi mun katingali najisna eta teh berarti pan apik padahal mun serada hira memang katinggal kan eta mah dikesakeun teu katinggal we memehna teh. Kostosna katinggal. Tanpa dibejaan katinggal ku nyarira. Uihan deui tong eta. Nya pan nyaho eta mah. Nya. Nya. Jadi salat anu batal dihampura teh batal hakikatna tapi dihampura jadi teu batal. In aliman wa amidan. Napi ieu mah ye. Kuncina in aliman wa amidan. Aliman teh hiji apal, nama kadua dihaja apal. Ngan teu dihaja, teu batal napi ieu mah. Apa ngan? Teu dihaja. Jadi lamun kumpul dua teu apal. Dihaja we salat, ngan teu apal. Sugan teh kitu teh teu batal. Sugan teh ngomong teh teu batal misalkeun ieu mah ye. Cek sohangna da can nepi misalkeun pikir teh ka urang sugan teh salat ngomong teh teu batal. Ngomong geus eta mah ke salat teh teu batal. Da teu nyaho. Gitu. Sugan teh itu teh teu batal. Sugan teh pambatalan wudu hungkul. Da salat mah sugan teh teu batal hitu teh oge. Da teu nyaho teh eta mah. Hah? Itu teh kan salat teh ngan teu nyaho cek sohangna. Jadi sah salat. Jadi dina pikir mah in aliman wa amidan. Ai salat jadi nyaho mah. Da nyaho pan eta mah. Jadi nyaho teh aya di bejaan mah. Nyaho kesorangan. Jadi bab nyaho mah rek di bejaan ku batuan mah rek henteu da nyaho.